Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saderek sabangsa jeung salamacai, puji sinareng syukur urang sanggakeun kehadirat Ilahi Robbi anu mana urang tiasa kempal dina ieu acara mieling kana Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia anu ke-75 tahun. Para wargi sadaya, ieu hartosna teh urang bangsa Indonesia parantos ngaraoskeun kamerdekaan salami 75 tahun. Pariogi kaunia seueur pisan pangorbanan anu tos dipasrahkeun ku para pejuang bangsa Indonesia keur melaan kamerdekaan negara Indonesia ieu. Kukituna tos sakedahna urang salaku generasi muda penerus bangsa neraskeun perjuangan para pahlawan urang. Ku carana diantarana nyaeta diajar nu getol anu giat. Kadua, ngajauhan diri tina pengaruh narkoba. Katilu, ngajauhan diri tina pergaulan bebas. Sareng ngajauhan diri tina tawuran. Sajabina teh eta seueur keneh anu tiasa ku urang lakukeun dina ngisian kamerdekaan Republik Indonesia ieu teh. Intina mah hayu urang sami-sami ngisian kamerdekaan ieu teh ku hal-hal anu positif sarta manfaat pikeun diri urang sadayana. Pepina mung sakitu wae pisanggem teh simkuring. Hampunten anu kasuhun bila aya pisanggem teh simkuring anu kirang maranah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, merdeka, merdeka.